Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring sareng rancangan bade mintonkeun sisindiran. Wilujeng sesi. Sisindiran, sisindiran, silih sindir babarengan. Sisindiran, sisindiran, urang beureuy babarengan. Sisindiran, sisindiran, silih lempar babarengan. Sisindiran, sisindiran, urang beureuy babarengan. Urang beureuy babarengan. Urang beureuy babarengan. Kita atos-atos supaya bagara mareta sukarade. Simkuring ngaredok lencah di alam sagala aya. Simkuring sapara kancah hatur salam kasadaya. Saencen eka para kudu aya kumawatun. Saencen minton acara kasadayana sampurasun. Ta ayeuna mah saencen sisindiran urang lalaguan deui we yuk. Sapu cing ciripit urang majing kacapit kacapit kubulu kare bulu kare memencasna. Hei mana tuhnya maneh mah cukuring ge naon. Alun-alun pelungan di jerona meuni teueung meuni wantun temiluan di gero kalama laweung. Mani sawa di cicatur pikeun genepikeun nu garing mane ulah loba ngaturkeun we kumaha kuring. HP kuring dipake oge ku kuring di pesaan kuring. Ngakeun bae kumaha kuring. Ari maneh di bejan teh kalau juga kitu nyiruan lepas tampir hewakna tapi kacape tujuan deket kasindir tapi kalah nyaho HP. Ku aya nasihatna moal piala kakale ku aya main naging jiwa sosialna hengke. HP teh loba manfaatna ari maneh. Dipakena pikeun taat nokona kasih hajar. HP teh bakal manfaat pokona pikeun diajar. Ta ari maneh dipake teh kanu bener lain ieu mah hayu we dipake ulinan game. Bener pisan ayeuna mah teknologi teh dipake pangajaran tinggal kumaha cara urang ngeugeulana. Lamun dipake kana kahadean bakal loba manfaatna. Sabalikna lamun dipake kana hal anu goreng bakal loba mudaratna. Sapu pisan. Hei marane apal teh. Aku masih tadi nempuan barudak arulin di buruan meni hayang ikutan cek aku teh. Kareta asalan gila waas suka tinggalina eta basa meni gila kawas banci di calana. Basa tandur panas wae anakku da kasalakeun basa batur dimulai ki Sunda disapirakeun. Ya bae atuh pirage kitu panen ameh rada gaul meureun leusan mah. Ye ari kamu di pepatahan teh. Ari maneh kala pipilun sada kitu. Tuhnya maneh ge nurutan kuring geuning. Ye barudak dangukeun tina hal anu sarupa bisa jadi loba daya tina hal anu teu pira basa alay tina budaya. Geus ala lieur da basa mah moal anggeusna kusabab basa mah rupa beas jika kopi rasa libet nu tutungna rupa kawas aki-aki basa mah taya tungtungna. Sok atuh ayeuna mah urang tataruncingan hayu. Di maneh boga kitu taruncinganna nya boga atuh ya taruhnya. Tepat pikeun urang maca pustakawan nu pamungkasna lancing. Dina baris kahiji aya kecap maca. Dina baris kadua aya kecap pustakawan. Bingung tah kuring mah maneh apal teu? Daftar pustaka le? Lain atuh taluk teu. Taluk lah sok naon? Tepat pikeun urang maca berarti tempat maca baris kadua aya kecap pustakawan. Jadi astina teh perpustakaan. Oh, perpustakaan. Kuring ge boga ye ayeuna mah mumpungkeun ngabahas ngeunaan perpustakaan ieu aya patalina ye cik terusnya budak pikeun nyar ilmu kuring ngodok kana saku naon cing. Baris kahiji gudang ilmu, baris kadua ngodok kana saku. Naonnya? Maneh apal teh? Nya kuring mah apal atuh da sok maca lamun luhurna gudang ilmu handapna ngodok kana saku eusina teh pasti buku bener teu? Bener euy kataruheun ieu mah. Apalannya maneh mah? Nya atuh padan kuring masuk mineng maca di perpustakaan lamun cek pamarentah mah calaga nyiar ilmu tong hilap nuang tarasi naon cing. Dina baris kahiji
aya kecap nyiar ilmu. Dina baris kadua di Purwakanti ku cap tarasi. Lamun dihijikeun nyaeta Literasi. tah geuning geus barisa ayeuna mah. Ngeunaan literasi. Literasi nyaeta program pemerintah nu ngaronjatkeun pikeun kasadaran jeung minat baca masyarakat Indonesia di kalangan remaja khususnya barudak sekolah. Oh, cingsa kayaknya mah kuringnya nu ngawansalna. Disadana bari naplok nu banget nu diteke nanci. Ah babari eta mah eusina teh toke. Kecang bala gendir tos dong angin kacang sapariuk emas dina ganggang di sameran ku japati boga emas henteu langgeng teu cara boga pangarti Sim kuring melakan lenca, cihaeu segala aya sim kuring sapara kanca, hatur nuhun kasadaya.